Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur orang payun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ieu urang tiasa kempel ngaliung dina ieu mahfal barokah dina acara walimakeun nikah. Shalawat wa salam pauli dipakeun ka junjungan urang sareana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kali ibu sadayana atuh syukuri dina dangu ieu asma'na Bapak Hafid Sakuwadi mengrupikeun primados teh wakil di pihak pengantin pamaget anu jauh datang ke anggangna jauh dibujuk datang ke anggangna lemur matuh padumukan Banjar Karang Pamudangan Nagara Acik-Acikan dayeuh maneh Kampung Cikajar Desa Sukasari Kecamatan Kadupanga. Anu diabring kulugaring diajak para kadang warga katana rejeung baraya turun gunung ungah gunung ngete akar nyumbing jangkar mipir-mipir urat pasir nya cunduk kanu dituju nya datang kanu disija kibesan ieu teh lain kairip ku Cikiih lain kabawa ku Cilencang tapi ngandung maksud sareng tujuan dupi maksudna nyaeta bari nyumponan hiji janji pasinih anu kamari pasang subaya anu baheula kiwari pasinih ditakdir kudu Maha Suci diijabah pamaksadan kudu Maha Kawasa tiasa kauntun tipung katamang beas tali asih anu kungsi pasinih kiwari ngabukti jadi ngahiji rampat cinta pamengkeut ranggeuy kadeudeuh ngatrap tina gurat duriat aya ngabaris kalampah nyuk curug galurus sunah rasul mapai lacakna para ambiya dan di kamari baris dipungkas ku jatuh krani nya sega didahupkeun anu wastana Kang Eri kaneng kania jungjing kuning kalawana simut cari cangka sejo kabar ngari ketikanana mun jungjing pitinding pendir mun pinang saraka kemang mun nene sekar mandere bagja kumayangan anu numean balaya dina rumah tangga pangna simkuring sarombongan kaya titih kaya ringkih ngadon reureuh sakedeung pepes kesang indit deui meungpeung isuk ambeh iuh meungpeung beurang ambeh caang meungpeung sore ambeh nase ngan aya anu bade dititipkeun di dieu nyaeta ieu si Jalu Kang Eri pastana ka ieu mah bade dititipkeun di dieu bade nganjrek ngahekok nyeblok mapai jodoh kadar duriat ti Allah Subhanahu wa taala. Anamun nya kitu kibesan cundukna si Jalu ka dieu teh sareng rombongan estu kepak mampar ngalong kewan jauh di angkari bunga tebih di jinjing bawana mung saukur ngabantun talutuh mintul seketangeun reheng di dieu aya huma dugul asukaneun eta manuk bono nu ngarengko nusok dijojodoh kedua nog disimut ku inyuk kusut insyaallah eta mah dicanat bahkan ATM na oge dicanat nya hadirin ATM dicanat nya ATM teh alat tusuk manual gitu beres di dieu aya BCA teh barang cokeun eta teh cokeun AA gitu nya
kebiasaan peryogi kauninga yang orang kali yang elite jami atah tina pengalaman sepi ku harti tuna ku pangabisan karena tani kacang ngerti karena dagang kacang paham gawe mah terancage estu lamun didamel teh mah didamel tihang matak medang didamel pamikul bengkung didamel panyirek bingkeng dari ibarat kayu randu lamun dina kaum mah goreng ayun atah timur atah titis kurang wis estu taya pupuryeunana atuh barang cacanakanana lamak sajawir papai sabungkus artos sapeser eta mah mung pangdeudeu sepuh sacongo ramo da mungguh ari kanya kolot kana jadi anak sok sanajan gunung tanpa tutugan sagara tanpa daratan hal ieu leuwih nyaah keneh kolot kana jadi anak lamun dina aya mah sumana nyanggakeun sabrang sayang lebet kacale mah henteu sumana nyangakeun hatur lumayan lebet kasae mah henteu santos masarakeun barang hirup barang pae sumana ku kebiasaan tampik ku panggali anu surti lamun ditilik pangajina kirang utami lamun dipandang hargana nya kirang sugema tapi tilik ku pasinih nasi nyai geura pandang ku subayana si ujang salajengna apa sinareng emang sumamungkuna mudah-mudahan barudak urang dina rumah tanggana masih meruntut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga kacai sing getol mani kadarat masih getol sholat masih abadi rumah tanggana sapertos rumah tanggana Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa masih tentrem rumah tanggana sapertos rumah tanggana Kangjeng Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah oge masih sejahtera rumah tanggana sapertos rumah tanggana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah al-Kubra palias babaca deka palias terus narutus sapanjang jalan catur ngebak babayan carita kiwari kantun senangna kiwari kantun bagjana kiwari ayana hiliwirna bayu pawana di sumiratna sang jiwangkara pilu ulah papangih jeung papanggih anu mata kese oge sorong anu mata kagok estu beber layar tarik jangkar wak ngambah sagara kamulyan paparin ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin rupina ala kadar panjajah kanu nengean ancur berumah tangga sakitu anu kapihatur bobot sapanon carang sakagan hapunten anu kasuhun boh pilih bae kirang kata titik duduga peryoga jangal bahasana kirang entep seueuna cogog kasebatna pamugi pribumi biasana hapunten kana sanis kanten kalepatan sarta kirangan pribados para kanca sakitu rupina hudma sofa dama kadar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh